Batur mah lamun rieu teh cagerna ku obatnya, tapi pelanggan abi anu hiji ieu mah lamun rieu teh cenah cagerna ku ngadahar anu lada-lada. Hayo saha di dieu anu sarua jiga pelanggan abi, lamun rieu saeutik teh lain kalah neangan obat, tapi malah neangan jajan anu lada-lada. Heueuh da karasa ku abi sorangannya lamun keur rieut haik ngadahar lada sok plong we rieutna teh eueuh. Tah jadi caritana ieu abi keur nyieun pesenan makaroni basah. Terus makaronina teh minta ditambahan mie tiaw. Tah jadi keur maraneh nu sok jajan makaroni basah, bisi makaroni basah nah yang ditambahan topping seperti tulang, mie tiaw, frozen food atawa baso bisanya jadi maraneh tinggal ngomong we teh makaronina yang ditambahan di topping. Terus ke maraneh nu sok jajan bisi poho mawa duit cash atawa na kekurangan bisa di TF lewat Dana. Tah terus di postingan samemehna teh aya nu nanya cenah teh pisang kejuna dijual sabaraha. Jadi saporsina teh kur 5.000 nya. Tenang di warung abi mah eueuh nu mahal, tina mahalna ge paling saporsi 5.000. Jadi keur maraneh anu hayang nyobaan jajan insyaallah moal kabobolan. Tah alhamdulillahnya poe ayeuna mah warung teh teu eureun-eureun kadatangan pelanggan anu jarau. Terus alhamdulillah oge nya loba pelanggan anu jarau anu ti ka ayeuna jadi langganan. Pokona mah halatur nuhun pisan we ka maraneh nya anu jauh-jauh ngahajajarajan ka warung abi, terutama ka maraneh anu sok ngabarorong. Pokona mah halatur nuhun pisan. Mudah-mudahan we rezeki anu tos dijajankeun ka warung abi sing kageuntian deui ku nu leuwih, amin. Terus ka maraneh anu sok habita ku makaroni basahna atawa anu hayang jajan hayu atuh ku abi diantos di warung. Ulah kaelekeun ku barudak tiluan ieu anu ngahaja jauh-jauh ti Cipriangan jarajan hayang nyobaan makaroni basah jeung pisang keju. Disarengkeun nyarangakeun nya naruhun.